Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kantu naon aja halaman ke-10. Wadhalika anna ahlallahi Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika tahariat ari anu parantos ditutur eta anna ahlallahi sanyanyana ahli Allah eta yudrikuna marangihan itu ahlillah wujudallahi kana ayana Allah fil asyai dina pirang-pirang perkara ae kiamahu tegesna manggihan kana jumenengna Allah biha dina itu asya wa tuhurahu jeung kana zahirna Allah fiha dina itu asya. Masih kene ngabahas hikmah anu ka-70. Anu intina ya hikmah anu ka-70 kahiji ngabahas tentang ilmu hakikat. Di mana disebarkan sok jadi fitnah kata dinisbatkan ka mustamina anu encan dina makom muridin. Lamun ilmu hakikat dibahas di makom abidin, biasana ia sok jadi fitnah sehingga eta si jalma-jalma anu nguping nganggap sasar karena eta ilmu. Naon sababna? Sabab teu kapaham ku manehna. Sabab makom abidin mah encan bisa ningali kana dohi kana hakikatul maujudah. Jadi ningalina kana dohirul maujudah. Dohirna bahasa guru ningali Allah dina saban-saban perkara. Patulah mun dimuning ge aya Allah. Nah ayana Allah teh tumpak nguling atau di jero muning atau kumaha? Kitu pemahamanana. Tapi jalma anu geus dina makom hakikat mah minimal jalma nu hayang usul ka Allah. Tah teu ditakwil bahasana ka. Sabab eta bahasa dohir dina saban-saban perkara eta teh bahasa naon? Bahasa syariat. Dibahasakeun ka Allah. Soka seperti ka Allah naik, ari apana naik kana kalapa wan. Jadi Rasul teh naikna teh kaluhureun sirah ka dieu mah. Sabab ngamaknaan secara dohirul kalam.
henteu bisa nakwil eta kalam. Atuh ari teu ditakwil mah boro-boro caritaan guru, dawuhan Allah ke sasar ka? Teu ditakwil. Seperti mana? Seperti bahasa Allah kieu, yadullah, panangan Allah. Lamun teu ditakwil Allah aya leungeunnan sisa. Sedengkeun Allah kasipatan ku mukhlafatul lawadisi. Ari di Allah aya leungeun, ari di urang aya leungeun. Ari kitu mah sarua jeung Allah tuh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala teh bersemayam di aras. Dianggapna Allah teh anu geleng cicing di aras. Jadi Allah boga tempat ayana. Sedangkan di Allah teh aya hiat jihad, teu ngabutuhkeun jihad pikeun ngancing. Cekali dohir teu kaharti teh. Lamun diartikeun dohirul kalam Allah cicing di aras teh berarti Allah wujudna ngabutuhkeun kana tempat. Ari urang cicing butuh kana tempat atuh kitu mah Allah sarua jeung urang. Ek dikamanakeun sifat mukhalafatul lilawa mata cek abidin sasar eta ilmu. Padahal mah lamun dimaknaan secara makna hakiki mah teu sasar kan. Nu mata geus ti dieu ye ulama anu nganggit kitab Johar Tauhid geus tang-tangan ti dieu. Wa kullu nasin auhamat tasbiha awilhu au fawid warum tanjiha. Lamun santri nepi kadinya ngajina moal nyasarkeun caritaan ahli hakikat moal. Naon sabna? Di mana anak aya caritaan anu maknana memper-memper kana nyaruakeun Allah jeung makhlukna, maka kudu ditakwil atawa di mana teu mampu nakwil tong dihartian. Wallahu alam. Mun sakitu. Seperti Isra Mi'raj. Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ari Mi'raj kumaha? Naik ka mana? Ka hadrat Allah. Pertanyaanana, waktu can Mi'raj, hate Rasul geus di Allah can. Sok Kang. Cenah atos, ari atos di Allah mah kunaon make naik ka Allah pan geus nepi ka Allah. Cisok jawabanana kumaha Kang? Insyaallah mun teu ngaji ilmu hakikat moal paham. Paling wallahu alam ngajawab. Lamun guru ditanya ku santri wallahu alam wae, insyaallah barlegug terus santrina teh kan. Unggal rai tahun bodoh kan. Coba jawab kan. Rek kumaha jawabna? Ge tanyakeun yang nyaho cisok. Make naik ke Allah, kawas can nepi ka Allah. Ari geus naik papanggih cenah. Jiga nu tadina teh teu di Allah kan. Nah keur Isra Kangjeng Rasul hatena mahjub tadi Allah manya aya Rasul mahjub. Tah eta cisok kumaha ngajawabna? Ayana na pikiran aya teh. Cisok kudu kumaha ngajawabna? Tuluy naik ka Allah, nepi ka papanggih jeung Allah. Ke jika ya antara makhluk jeung Allah teh. Pan aqrabu ilaihi min hablil warid. Leuwih dekat Allah ka abdina daripada urat beheung kana beheungna. Ori kitu naik heula, jauh hari naik maka. Kalapa di luhur urang di dieu naik heula ka karana nepi cisok. Kumaha manana cisok Mi'raj teh di dinya? Ek dianggap paluhureun sirah ka dieu naikna. Ek dianggap aya antara, ek dikamanakeun aqrabu ilaihi min hablil warid wa Allah. Lamun antara makhluk jeung Allah aya antara kudu naik heula ka keur nepi. Sok kepikiran teu. Heun sia malikir aya nu baheula. Isra Mi'raj tiba heula can paham kan sebenarnya mah. Kana Isra Mi'raj teu ngaji ilmu hakikat mah bisa ngamanaan Kang. Abdi kakalayengan geus peueuh nya teh sebenarnya mah. Balas semangat. Cisok naon Kang eta? Make kudu naik heula segala. Allahu muhitun bi jamil makhluqat rek dikamanakeun artina eta? Lamun ka Allah naik heula tuluy nepi. Jawab ulah. Waktu Isra
manah rasul makom bako. Tah gitu. Itu pada naik ke Allah tadi nanti di Allah, daya nugas di Allah naik ke hadrat Allah. Naon ngaranna cing? Tadani disebut. Jalma keur tajalli ka Allah naik deui. Tina tajalli teh ka mana? Tajalli afal naik ka tajalli sifat, tina tajalli sifat naik kana tajalli dat, naik ka saban bahasa. Padahal geus di hadrat Allah maka aya bahasa naik. Naik teh babasaan Kang. Nyata nama naon cing? Allah ngaleungitkeun ingetan eta jalma nu keur tajalli ka Allah tidak ingat ka makhluk. Tah gitu. Eta naik bahasana. Kapaham teh? Ingat kamulki leungit, kamulki ingetan. Dicabut ku Allah ingetan kamulkina. Tadi mata tajalli ka Allah bari inget ka alam mulki ka dieu. Ieu jalma, ieu pamajikan kuring, ieu anak kuring, ieu mah duit, ieu mah emas, ieu mah batu. Padahal bari tajalli ka Allah. Disebut naon? Makom bako badal fana, farqu badal jam'ir. Mata kalau mau ditanya, ari Rasul waktu Isra hatena geus di hadrat Allah parantos. Tuluy datang di pertanyaan, geuning make naik. Sarta tuluy papangi. Eta mah tadani nu kitu mah. Lamun ngaji ilmu hakikat mah disebut tadani teh ngarti kan. Ngan lamun teu ngaji culang cileung naon tadani teh. Gitu. Mata kudu ngaji heula. Jami omok nih ulah gagabah. Ori ngaji tauhid dong jero teuing ari mari judul kaajengan Isra Mi'raj. Eta teh lieur jalma teh sebenarnya mah. Ari mari judul Isra Mi'raj mah kudu nepi kana hakikat. Cawab Isra syariat, Mi'raj hakikat. Ari ngaji tauhid tong jero teuing mari judul kaajengan Isra Mi'raj. Papalimpang eta mah ka. Papalimpang eta mah. Nah jalma anu teu ngaji ilmu tauhid ka jero rek paham kan Isra Mi'raj moal ka. Ahli fikih moal nyahoon tadani moal sok tanyakeun lebih ka mana ge. Moal anu teu ngaji ilmu hakikat moal nyaho tadani. Moal nyaho taroki, moal nyaho tadali, moal. Mata nyaritakeun Isra Mi'raj ge sakaingat. Isra ti Haram ka Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ka langit kadua katilu, nepi ka papanggih jeung Allah, diperintah salat, balik deui. Geus sakitu. Insyaallah jadi mujassimah balikna ladang rejaban teh. Sebab apalah naik mah ka luhur papanggih jeung Allah, tadina pisah. Manya bahasa pisah ke Allah. Ada bahasa pisah mah makulat Kang, jauh deket makulat kan. Angan adak ngahiji makulat. Sebenarnya mah ka Allah nyebut deket ulah, nyebut jauh ulah. Nyebut pisah ulah, nyebut ngahiji ulah, Allah segala ulah tuh. Lamun ek diartikeun dohirul kalam. Disebut ngahiji, ari kitu sajenis urang jeung Allah. Urang majirim Allah madat bisa ngahiji teu. Minyak gejeng cai teu bisa ngahiji. Moal bisa ngahiji Kang. Matak moal bisa disebut ngahiji. Matak wahdatul wujud teh lain ngahiji awak urang jeung sadara sadaging jeung Allah lain. Allah mah lain darah lain daging Allah. Disebut pisah, ari basa pisah mah angang, ari angang teh makulat, ari makulat mustahil di Allah. Bedana Allah jeung makhluk teh, Allah mah mustahil kageunaan makulat, makhluk wajib akli kageunaan makulat. Cok talaah kan. Salah wae nyebutin ka Allah mah. Nyebut di mana-mana Allah, loba ari kitu mah. Nyebut Allah di mana-mana, Allah atuh Allah teh gitu mah. Kudu kumaha? Muhitun bijamiil mah lupa. Ngamuhit nadat kana ajrom ajsam atawa kana nur, tak kitu realisasina. Mana muhitun ngahiji lain da teh sajenis. Mata anu pahamna Allah ngahiji jeung awakna eta teh hulul atawa ittihad nu kitu ngaranna, mustahil di Allah. Waduh, aing jadi puyeng ieu teh. Kudu ngasaan hatena aya ulah puyeng maka. Mata kudu loba puyeng mah nu ngajina dina dohir unggul. Tak cek Rasul kamari ilmu teh kabagi dua, aya ilmu nu nemrak kanyahoan ku sararea, aya ilmu nu teu nemrak, nu teu bisa kanyahoan ku nu loba. Ieu mah orang-orang tertentu nu apalna kadinya mah.
pilihan Allah anu umum mah moal bisa nepi ka dinya. Malah mun dibejakeun teh kalaka jadi nyalahkeun. Cek kamari pan ti ditu. Kamari ngadawuh pan saha cenah? Ali binil Husain ngadawuh tingali. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yarul haqqo du jahlin fayabtatina. Eta kamar. Bahar Basit ulangi deui nu kamari. Wajan arudna mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kaila yarul haqqadu jahlin fayabtatina. Kuring nyumputkeun ilmu. Inilah aktumu min ilmi jawahirahu. Ilmu teh aya ilmu anu hebat disebutna ge inten berlian ieu mah. Ari anu semarangan kabeh boga mah eta mah teu aneh atuh. Ieu mah langka nu boga. Naon sababna? Jawahir, inten berlian ilmu. Langka nu boga kecuali nu loba duitna nu boga inten bapak. Kunaon disumputkeun? Cek Ali bin Husain. Kaila yarul haqqo du jahlin fayabtatina. Supaya nu bodoh nganggap kanu bener teh ulah nyebut salah, tak gitu kan? Nu mantak tadi omar-omar kabatur hus ka umum oge ngaji ilmu hakikat mah sabab engke nu bodoh bakal mitnah eta teh ilmu anu sasar datara mangi manen si boro-boro bodoh ngaji pinter ngaji ge alah aing kitab kabeh geus mangi geus dibaca eueuh nu kitu cenah buah salah ya ilmu teh oh pak gitu. Ari ilmu anu inten berlian mah kitab hese dengan kitab lagi. Ari nu basajan mah tuh loba di toko eta mah ilmu nu biasa teu aneh atuh eta mah kan. Matak teu kaparangi ibadah nu inten berlian teh. Nu 2 rakaat nepi ka teu ka udag ku 1000 tahun sujud teh tah kan lu kumaha. Nu make ilmu inten berlian. Ari ilmuna duble mah kan. Eta mah batur ge barisan gitu mah teu aneh. Matak ilmu teh jiga araraneh wae nya Kang. Lamun ngaji Jamil Mukni bener aneh. Lu geus jago 15 tahun ngaji aing ka sakakara cenah ngaji ieu cenah. Minantu sim kuring si haji tah masantren 15 tahun tamat hikam 5 kali. Pas teh ngaji ka sim kuring Allah aing asa kara mimiti cenah ieu teh. Boga 5 aing kitabna nu tamat oge cenah ngaji ka mana-mana 15 tahun. Pas teh sok ngaji hikam nyepelekeun aing geus 5 kali tamat tuh kitu. Aduh cenah nu kieu mah. Tau kitabna ge 5 geus pinuh kabeh logatna. Padahal teh dibaca kakara bismillah rewas. Aduh aing teh asa kakara deui ngaji teh. Teu kapangi ari nepi kana eusina mah Kang hikam ge lamun logatna hungkul basajan logatna mah eta mah. Carerea ge barisan maca logat mah ngaran nu kabaca logat anu teu kaharti Pak. Oksok akang maca anu teu kaharti. Na Quran aya mustawan aya. Tapi ka ayeuna can ngarti naon ari ngaran mustawan Pak. Qul huwallahu ahad geus katalar ti bubudak ge ari ahad Allah mah can nyaho nepi ka ayeuna ge Pak. Aduh aing qul huwallahu ahad ti budak leleng kahalu ge apal aing qul huwallahu ahad ahad Allah nepi ka aki-aki can bisa mana. Aduh ahad Allah taksim kuring lamun aya jalma jagoan ya ahli Al-Qur'an tanya we heula mana jagoan ahli tafsir cisok mana an ahad nu kumaha aya wahid aya wahdat aya ahad kumaha bedana insyaallah hulang-hulang ka teu ngaji ilmu hakikat mah bisa nyebut apal eusina domba mah geus apal ngan cau bentukna aya cara disangka domba gitu kan.
Ahad teh disartian paya nunggal, Allah nunggal. Beda-beda nunggal teh, nunggal dina af'al, nunggal dina sifat, aya nunggal dina dat. Ari ahad nunggal dina naon? Nunggal dina dat. Wah. Boro-boro nyaho kana nunggalna dat, nunggalna af'al ge can nyaho. Ari nyebut ahad bagus bisa ti baheula ge. Kobak kausen aya teh na Quran aya. Katalar Quran ge melama. Tapi nanti nyaho kebakosen teh nu mana tuh? Prop mustawan kobakausen au adna aya na Quran kabeh. Aya ajengan jang cenah pada budak santri nu nyaritakeunana, oh budak keur diajar ieu teh meureunnya. Ngadenge ti ajengan cegur disebut. Rop mustawan kobakausen au adna datang teh ajengan jang ulah sok ngahayal cenah. Disangka hayalan rop mustawan teh. Ari cek budak teh kiai mangtarmenak mustawan dina Quran, ngaulang. Duka taraputi maca Quran kiai na bener. Teu apal mustawan na Quran ayat ti baheula. Nu sok maca Quran mah apal, rop mustawan kobakosen apal tapi ngamaknaan teu bisa lebih ka enak. Ci sok disebut rop nu kumaha? Nu disebut mustawan nu kumaha? Neangan kitabna hese nu nerangkeun, ciri langkah nu nepi eta teh kan. Musonif kitab ge mata teu ngajelaskeun teh teu nepi eta teh di antara nama. So, lain jagoanan ieu teh ngaji teh kago. Balas semangat ieu teh aduh aing dibawa ka mana jelema teh ieu teh. Ku kiai teh pengen diarudag kudu edan kiai teh buat edan janganan ieu teh. Aduh aing sing teh ngan dikuar-kuir we di dieu dina dhahirul maujudat atuh lalieur jalma. Boro-boro terang ngaji sok kaji lieur. Hirup dipingpin ku akalna ti kok boro-boro pakir beunghar ge lieur kan. Boro-boro teu bisa ngaji pinter ngaji ge lieur kan. Matak langsung ku sim kuring mah ye jalema teh aya 3 rupa, hiji anu pinter otakna, kadua anu pinter hatena, katilu anu pinter sirna, tah kitu. Ari urang rek nuturkeun jelema nu mana cisok. Nu pinter otak insyaallah hubud dunya. Nah saurang otak mah teu ngarti mun 8 jeung 8 teu 16. Ngartieun teh otak ya? Pasti 16. Mun teu 16 dicoret ku guru ge sok. Bener kan? Sabab ningali kana dohirul maujudat. 4 jeung 4 jadi 8, 8 jeung 8 genep 11. Anu ningali kana makom kana ari nu makom iman ningalina kana hakikatul maujudat kana hukumna 4. Ari 4 teh Allah lain. Sanes ari 4 teh makhluk berarti asar apa Allah. Hukumna kumaha mungkinul wujud saraba Allah. Hartina wujud ka harti teu wujud ka harti. Wujud teu wujudna ka harti eta mungkinul wujud. Kumaha wae Allah ngawujudkeunna kana 4 jeung 4 cek otak pasti 16. Tuluy make iman 4 jeung 4 mungkin 16. Sok kan itu memastikan ya memungkin anu bener hukuman mana? Ari 4 mungkin wujud, Ari 4 mungkin wujud, mungkin tambah mungkin jadi wajib teu? Mungkin anger kan? Mungkin ditambah mungkin jadi mungkin. Jadi pasti, jadi wajibul wujud teu arti. Jadi 16 teh mungkinul wujud. Naon sababna? Aya nu 4 ditambah 4 henteu 16 kan? Sabaraha sina 10. Kunaon 10? Genep leungit. 4 jeung 4 ada 8 jeung 8 16. Ari leungit genep sabaraha? 10. Kapan leungit teh teh mungkin. Wujud mungkin. Geus mungkin terus kabeh. Maka mungkin wajib ditambah wajib terjadi mungkin tambah mungkin terjadi wajib henteu. Mustahil ditambah mustahil jadi wajib henteu kan. Beda jalma anu ningalina ku otak jeung nu ningalina ku hate. 4 jeung 4 walah mungkin tambah mungkin 16 esina mungkin. Ieu mah 4 jeung 4
tapi otaknya pasti 13 teu kaharti aing lamun teu 13. Nah gitu. Jadi wajibul wujud dianggapna kunaon nekadkeun wajibul wujud kan mungkin sabab hate teh nyaho Allah gitu. Ari 16 dijieun ku saha? Ku Allah. Tadina eueuh, ayeuna ya engke eueuh deui. Atuh ali kitu mah lain wujud. Mana tuh wujudna? Mungkin mun Allah nyieun wujud, mun Allah teu nyieun teu wujud. Nya jadi wajib mungkin. Ari itu mah nempo dohirul mawjudatna 16 teu kaharti ari 8 teu 16 mah. Ari mah ningali hukumna. Mungkin tama mungkin jadi mungkin tak gitu kan. Teu ningali 16na. Oh, beda-bedanya. Metak maknana beda. Ya, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Lu nyaho ka Allah mah nyaho ka makhluk oge. Ayeuna urang aya. Ayana wajibul wujud atau mungkin wujud. Nyebut wujud teh kade, maka mungkin diri tuna ku hate mah. Mang aya di masjid, aya. Kudun mah gawat, mungkin wujud. Dan pasti aya. Salah nyebut pasti. Sorana aya nana speaker, pasti jelema aya di masjid. Pasti, henteu mungkin wujud. Sora mungkin wujud. Ari Ki Umar nu nyorana aya. Da aya naon kaset teman di sadana kitu dah. Tuh kan. Jadi serba mungkin, makhluk mah mungkin wujud. Nah gitu. Lu matak ilmu teh kabagi dua, aya ilmu anu kanyahoan ku sararea, aya nu teu kanyahoan ku sararea. Kunaon nyaritakeun hakikat jadi fitnah. Atos diterangkeun kamari balikan deui ulah. Tilu. Sababna tilu. Di mana nyaritakeun ahli hakikat jadi fitnah? Sababna tilu, hiji, guruna can izin. Nu nerangkeun ilmu hakikat Allah can idin nyaritakeun hakikat keur eta jalma. Insyaallah jadi fitnah kan. Kumaha cenah ngitung idin? Langsung datang ayat Allah, idin keur maneh. Salah gitu kan. Kumaha nu disebutkan idin teh Kang di dieu teh? Ilmu hakikat diterangkeun ku guru nu geus idin. Mana cirina idin teh Kang? Teu salah niat, ka eta geus idin. Lolobana nu jadi fitnah mah anu can idin, salah niat. Nyaritakeun musyahadah padahal hatena can musyahadah, wallaga ngarajiga aing musyahadah. Nyaritakeun musyahadah, hayang disebut ahli musyahadah. Insyaallah nu ngupingna moal paham, sabab Allah teu idin. Salah niat ka, moal berkah ilmuna, nu salah niat mah matak jadi fitnah. Memang ngaos teh Kang ahli hakikat teh ngaluruskeun heula niat. Anu bener niatna nu kumaha? Li hidayati muridin, rek nuduhkeun hate-hate nu harayang usul ka Allah. Tah eta. Paduli jelema rek nyebut musyahadah, rek nyebut henteu ka kuring, teu lain kepentingan. Ceuk nu ngaji, lah ajengan daritakeun musyahadah aing ge nyaho hatena mencan kajen. Teu penting eta mah anu penting li hidayati muridin, teu sieun difitnah. Gara-gara ngaji aing nyaritakeun hakikat mung li ngaji ka dieu, kajen lah. Sing teu ngaji deui ge lain keperluan uing. Eta mah kepentingan manehna, salah teu salah. Pan aya nu nyaritakeun cenah Kang ari ruqyah teh eta teh tuntunan Rasul, bener. Realisasina kumaha nu matak jin jadi init? Aya dua. Hiji nu ngaruqyahna jinna leuwih gede. Dalam mun leuwih leutik mah nu ngaruqyahna ngajengkang kan. Aya li nu eleh. Aya. Ngajengkang. Kadua ahli mukasafah, ta nu tuntunan Rasul mah dibaca Quran bari hatena usul ka Allah. Ta eta mah nyingkir jin teh karena aya nur nu nyenter kana dirina jalma anu diruqyah, mabur jinna. Tuh, aya dua. Itu hiji mah aspal. Nu jadi asli ti Rasul. Jadi itu kade loba tiruan zaman akhir mah kan.
Kapan cenah Quran nu dibacana ge? Sanajan Quran ge lisanna maca Quran, hatena mahjub maka Allah anger we jin hodamna. Jadi nyingkirkeun jin ku jin. Nulis aji mah hodamna ku jin, cegah badag di dinya jin. Pas nu leuwih badag mah dobrak we anger. Da eleh jinna nu ngajegah di lawang. Beda jeung nu nulisna ahli inkisab, ahli usul. Ditulis aji mah nur di dinya. Jin teu bisa asup karena aya caang. Aya nur di lawang teu bisa asup. Tah kitu bedana teh kan. Atuh cenah ulah sembarangan maca Quran ngarukiah nya. Ceuk manehna teh ari kitu mah pajengan kudu dipapatahan jalma nu ngarukiah teh eta. Ceuk manehna ya. Doraka ajengan lamun teu mapatahan ya. Nu ngarukiah eta nu ku jin. Ceuk sim kuring lain doraka kuring. Doraka manehna tara ngaji ka uing. Pan gampang. Uing ngaji di mana-mana di Bandung kunaon teu milu ngaji ka uing cing. So, di Cianjur, urang Cianjur aya di bagianan. Gaba di urang Majalengka jam 1 peuting kemari di Majalengka sim kuring. Di Ciamis 7 kabupaten 20 genep pengajian sim kuring. Salah uing salah nu teu ngaji cisok. Salah ente teu datang ka uing keur ngaji kunaon. Mantap ke Masidik, mana Masidik? Masukkan ke YouTube, biar di YouTube tahu. Kita ngertian sih ngaji kawing datang sing. Gak apa, nyalahkan tadi lama kang itu. Tak gitu, kadang orang sing paham, ya. Sing paham. Kumaha lain nu ngarukiah itu cager, muga-muga we. Usul ke Allah, amin. Lamun teu usul muga-muga ku Allah dibere nyaho ieu pengajian. Kena datang jadi jamaah pengajian urang. Itu. Sok bukakeun ari profesor ari naon-naon oge. Profesor teh dina urusan dunia. Sanajan profesor otakna pinter teh nyaho Allah mah bodoh we sekali Allah mah disebutna. Mal berkah hirupna nu matak aya nu pinter otakna lunglang lingling bingung neangan hirup anu bagja sok kan padahal rumusna paling deket lamun hayang hirup bagja dunia akhirat pingpin hirup ku hate nu makrifat ka otak pinter hate teh nyawa Allah insyaallah melaksugan dina meureun balas 1000 lila-lila jadi suniwan. Bingung neangan ka bagjan hirup nempo beunghar batur aing kudu beunghar heula belot beunghar heula mah pakir ge nu bagja loba. Bisa pakir bagja bisa. Nu dibere makrifat ku Allah bagja pakir oge. Sangsara pera pakir moal kan. Gitu. Naon sababna? Teu boga jalma pakir teh yang beunghar sangsara teh. Teu dahar ngan teh yang dahar ribut teh. Nu ripuh mah yang beunghar teh degeun beunghar tah eta. Otak di Karmen Haji Amo kemarin diterangkan apa mustajab doa. Ya satahun teh anu mustajab doa ngan 5 peuting didawuhkeun ku Rasul. Aya 5 peuting. Pala ningali dohirul kalam juga gampang atuh. Khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Ya dina 5 peuting doa na jalma moal ditolak ku Allah har tidak diijabah. Lailatun mustajabatun teh aya dina 5 peuting saur Rasul gitulah terjemah bebas nama ulama kalau gak tarbi apa beuli tigana. Iji awalu lailatin min Rajab malam tanggal 1 bulan Rajab. Eta nya bagus kaliwat. Oke, moga-moga sing panjang umur mangi Rajab deui. Amin. Tuluy nu kadua cisok aya we nu kadua ge. Walailatun nisfi min Sa'bana, peutingan nisfu Sa'ban. So, ijabah doa. Menta beungar, rek menta soleh diri, rek menta rusdu, taufik jeung hidayah. Nu menta moal teu dibere ku Allah. Saur Rasul eta teh. Lamun ke di ajaran ku urang eueuh tong nyalahkeun kuring ke ka Rasul kitu. Ya Allah. Sanggup teu nyalahkeun Rasul?
Teu sanggup aing meninggalkeun diri sorangan. Hek teh ngadua dina tanggal 1 bulan Rajab geuning, wae ajengan nya tanyakeun ka Rasul. Kunaon? Mending introspeksi diri. Nu makrifat mah mun hirup dipingpin ku makrifat introspeksi diri. Lain Allah teu ngijabah, aing nu ngadu acan bener gitu. Geus apal syarat rukun doa teh? Syarat ijabah doa apal teh? Halatul ijabah, makanul ijabah, waktul ijabah. Engkan diaji, Pak. Kalau doa we unggul teh keur teh ka doa. Orang teh teu diijabah salah. Nyen kursi ge teh make ilmu mah sukuna panjang saware. Boro-boro dibayar ku bos kalah titah ngagantian kai da salah. Untung ngadoa teh disiksa ge ku Allah. Naon sabna? Salah sia mengadua anak keneh ceuk Allah. Mata kudu sorogan deui ka ajengan bab doa khusus. Kalau geus dibejakeun waktu nu ieu kali sorogan ka kiai. Cisok ijabah teh kumaha kitu ya. Aya sabaraha tingkat ngaran ijabah. Syaratna ijabah aya sabaraha, syaratna doa sabaraha. Aya syaratna, aya batal doa kan karena teu tinemu syarat. Aya ijabah anu goreng lain nu alus karena teu tinemu syarat ijabah. Allah atuh rea keneh nya. Anu can kanyahoan ku urang bab doa ge nya, mata kula eureun ngaji terus we. Mata kusim goreng di pengawasan Rancamanyar di Garmen Pak Haji Amo make bor isukana cing ang tulis kos ngaji santri lah sok. 2 3 walailatul jum'ati katilu peutingan Jumat malam Jumat teh lailatul ijabah. Kumaha ngartian malam Jumat? Aya 2 versi. Kahiji makna cek Makom Abidin. Malam Jumat teh malam tas malam Kemis. Bener? Ya. Wah, eta malam Jumat. Aya. Ta Jumat teh poe tas Kemis hiji ta. Eta cek Makom Abidin. Lamun cek Makom Wasilin lain eta Jumat teh kan. Cek Arifin. Naon Jumat? Ta'rifna poe Jumat. Ya al yaumul jum'ati wa huwa waqtul liqa'il wusuli ila ainil jam'i. Kapaham teu? Lagu diartikeun cenah. Waktu hate usul ka Allah eta poe Jumat. Senin ge usul mah Jumat kan. Matak aya keterangan man mata yaumah jum'ati dakhalal jannah. Sajalma nu maot poe Jumat asup ka surga. Aya santri nu teu percaya. Kehola kang teu kaharti aing sanu maot poe Jumat asup ka surga kumaha lamun maot Jumatna tara salat. Kapan ripuh ajengan rek jawab. Hari Jumat tas Kemis mah bener eta ga. Ya melintas Kemis Jumatna cek ali hakikat mah Jumat teh hate usul ka Allah. Lamun urang salat lohor bari hate usul ta eta salat lohor poe Jumat eta ngaranna. Jadi lain poe waktu teh Jumat kabeh Jumat. Keur Arifin mah eueuh Senin Rebo eueuh Jumat kabeh. Anu ngartikeun ahli mahjub mah Kang ahli dohir insyaallah puyeng gering geus ripuh poe Senin Gusti tuluikeun sing nepi ka Jumat. Muga ulah dicabut Rebo itu. Ari alih malipat mah henteu naon waktu Jumat tajalli ka Allah asal maot keur tajalli kajian Senin ge poe gitu ulah mikiran Rebo jeung Kemis. Jadi waktu teh Jumat kabeh nya Reboan anu disebutkeun poe naas eta eueuh. Poe naas poe naon sih? Aya bejana penulis poe naas poe naon? Poe Rebo Bang. Poe Rebo teh cenah poe naas. Cek urang Panyalu mah poe Sabtu cenah. Bejana ting bener ting aya urang Panyalu di dieu. Oh ya. Wah, cenah poe naas teh poe Rebo. Ari poe Rebo teh poe sial eta teh. Poe sial. Tuh cenah ulah sok dagang poe Rebo cenah euy. Sial moal aya untung. Ulah init nyawa poe Rebo sia. Di situ mah sewat mobil di jalan.
kapan sok dihitung we ku mujarobat mah ku ahli naon ahli tajrib tong ini berbos ya cilaka ari keur ahli tauhid mah kang keur ahli marifat poe mah halus kabeh ge asal tajalli ka Allah Jumat kabeh rebo ka mana kang ini poe rebo nah poe rebo ini poe naas rebo teh mahjub bisa apa lamun maneh ini tinitan hate bari poho ka Allah tah naas eta mah boga bati ge modal keur cilaka lamun teu boga bati mimiti ruksak maneh teh tapi lamun anu makrifat tajalli ka Allah datang menang bati untung dunia akhirat datang can menang bati kemenangan yang tertunda rugi sabaraha 1 juta ini nu ayeuna digantian ku Allah minggu hareup 100 juta ge teu kudu riweuh lamun anjeun sobar tah eta atuh kang ari kitu mah benernya anu tadi lamun hayang bagja hirup pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah ulah dipingpin ku hate nu pinuh ku syahwat nafsu boro-boro boga dunya sakacamataneun sadunya ku sorangan ngaran nafsu mah moal waregen ka anger we hiji hayang dua hayang tilu jeung saterusna bejana nafsu ngolotan aya ke cenah aing rek salat teh sedang kolot sugan we nafsu teh ngeloran alah bohong nafsu mah sarua we jeung pemuda aki-aki ge ngan teu ini tulin sote rumasa kana diri terasup angin cicing tuh ari hayangna mah sarua jeung pemuda jeung resep kulina akur matak aya kolot bubudakeun nya sok aki-aki ulin sok ka budak nafsu mah teu ngaletikan teu ngaciut letikna nafsu mah naon ku mujahadatun nafsi matak nafsu mah lamun teu dididik terus beuki ngaco terus jalma mah lamun teu ngalawan nafsu beuki ngaco tapi lamun ngalawan nafsu beuki bener ngan ari ngalawan nafsu teh teu gampang lamun teu boga kakuatan makrifat ka Allah itu Pak kaji kami ngaji terus bersemangat supaya ngerasa butuh karena makrifat ke Allah modal hirup bagja mah kang makrifat ke Allah boro-boro pakir beunghar teu makrifat kacau hirup ka boro-boro bodoh pinter ngaji ge kacau teu makrifat mah ka mata kaya hijab nurani betul mah pinter ngaji dipake taruki jeung suluk ilmuna teh ori mah pinter ngaji dipake neangan jah jeung riasah betul memikiran jalan balik ke Allah ieu mah mikiran jalan untung kumaha carana aing boga duit loba tah kadinya nu matak ilmu sakapeung dijual matak aya basa kade ulah neangan dunya ku ilmu cenah sekolah tah eta bisi salah ngagunakeun ilmu mah keur sarana ibadah ka Allah sanggeus urang ibadah ka Allah rezeki digampangkeun nah gitu kan aya bocoran ti waliullah gampang rezeki sok aya besok turun tak tauntik mah gitu nah kitab Syekh Abdul Muhyi ya dijelaskan hayang gampang urusan hayang gampang hasil pemaksudan tilu syaratna patlub ma huwa talibuhu minka itu kedua mali artikeun lah geus remen dia dibaca kedua wala taltafit bi sirrika ila masiwahu katilu wazkur dzikron katsiron jami'an urang artikeun anu gampang ibadah sing ikhlas hate keur ibadah sing usul sakitu usulna nu hese teh cenah atuh diajar setik-setik ibadah getol heula dari getol ibadah hese pada ka teu diajar mah ibadah sing getol hate sing ikhlas ikhlasna sing ikhlas arifin eta usul ngaranna gampang urusan hasil pamaksudan naon sababna kanu makrifat mah Kang Allah teh ngaraksa kana hatena hate nu makrifat mah wa qalbuhu lirrahman hate pikeun Allah otak mikir dunya ge hate mah ka Allah urang otak mikir paculeun di sawah hatena ka sawah deui keur salat teh osok ka sawah osok otakna mikiran modal keur di pasar hatena milu ka pasar entah batur makang hati teh mujawir tara pipilueun kana panca indra urang panon nempok mobil hati kana boy entah batur mah suara ka kuping kana sora entah
Da kabeh nu kapanggih ku panca indra teh asar afal Allah, eta kabeh dohir tina afal Allah. Tapak damal dohir tina damal, ari padamelan dohir tina sifat, ari sifat ngancik tina dat. Matak anu boga asar afal teh dat Allah. Wah gitu. Sakitu gampang na deukeut. Neangan ilmu tuluy diamalkeun bari ikhlas, Allah mah pari nusul, gampang urusan hasil pamaksudan. Teu kudu beunghar lah tuh, teu kudu pinter lah tuh. Ari marifat mah Kang teu diukur ku kapinteran otak. Profesor doktor anu belegug marifat mah teu bisaeun kan. Aya otakna mah aleuh. Belat si ieu mah. Lisana pabeulit, maca ikhtilafil awamili saminggu teu angeus. Balas bodoh. Cek kajengan lihtilafil awamili lihtilapiu balas belat otak itu kajengan. Tapi hatena pintar makrifat ka Allah, bisa jadi bisa waliullah. Di mana makrifat khos waliullah geus tingkatanana. Moal susah hatena nu makrifat ka Allah ku urusan dunia saumur hirup moal. Naon sababna nyaho ka Allah. Nu sok susah mah nu teh nyawa Allah. Melak pare geus digemuk, teu daekeun buahan, teu daekeun lintu. Bingung aing kudu kumaha deui. Ceuk ilmu pertanian kieu. Tah kudu kieu ngagemukna. Ah geus tapi kalah pae boro-boro buahan. Bingung da teu nyaho Allah. Telempangna di dieu dina dohirul maujudat. Nu nyaho Allah mah moal bingung, melak pare digemuk kalah pae. Bingung teh henteu tah di dieu teu napakanana gemuk keur ngalintuhkeun pare teh. Ari Allah teu ngalintuhkeun mah kalah pae pare ge digemuk. Bingung teu? Henteu da yakin ka Allah. Tah eta contoh. Jadi teu kudu hese. Jalma nu marifat maka Allah introspeksi diri ka. Moal aya amek jedeg tenaga mideg moal. Anu amek jedeg tenaga mideg mah teu kaharti. Teu kaharti solusi insyaallah amek-amekan eta mah. Aing teh boga santri itu belat wae itu kumaha. Insyaallah gede amek darah tinggi ajengan teh. Gede amek sababna. Dalempangna teu ku otak, ari otak mah manbaul maasi, tempat nafsu, syahwat di dieu. Sing pinter ngaji ge syahwatna mah gede, nafsuna gede. Mun tak pas jang baca la ikhtilafil awamili la mahalallaha minal i'rab. Itu min jumlatil musta'nafa. Heser kumpulkeun eta, belat-belat teuing sia teh budak saha dia. Geus pugu budak batur, dicarekan pegah bodoh. Leuwih kana nyakeun budak saha sagala bapana nyerieun atuh. Malah tuluy di parabanaon sia teh astagfirullahaladzim. Kalau beki loba dosa ajengan teh ngawuruk teh. Naon sabna teh make makrifat hatina ka Allah. Ari nu makrifat maka balikna ka Allah kunaon? Ieu teh budak teh diajakan salat ka masjid ku aing kalah ngaleos udud. Keheul henteu aing mun keheul ka budak keheul ka Allah berarti. Da budak teh moal kitu mun ku Allah teh digitukeun mah eta teh. Kunaon papatah aing beteuteurak kanu jadi budak eta teh. Mangkana budak mah saeutik dosana cenah diajakan salat kalah ngaleos. Komo aki-aki ku aing. Diajakan salat. Ieu nu saeutik dosa teu narima kana ilmu uing moal salah Gusti, ilmu abdi nu kurang barokah, lain santri nu bodoh, lain santri nu salah. Teh tali marifat guru teh kan. Yo mah babal kayak anak sah di paraban naon. Walah. Budak nalangsa nyeri hate mending balik cek budak teh. Watak insyaallah mun guru gede amak budak malah nu pinter ngaji moal Kang. Gitu. Naon sawan beak dicarekan tinggal kalongan santri teh. Tuh santri teu nurut di papatahan teu dekeun bisa teu nyalahkeun santri. Dosa abdi nu jadi hijab mata ka budak teu dekeun terap oge teh. Istighfar deui ka Allah. Astagfirullah. Teu nyalahkeun batur nyalahkeun diri. Eta kelakuan ahli makrifat, tingkah teh ahli makrifat. Mata tiis karasana budak teh lila-lila aduh aing era mun diajakan salat tar nurut wae kajengan pas papangih teh era. Jadi hidang budak teh
Dicarekan kalau kabur naik papang ijung-ajungan mabur buru-buru. Sabuk semoga dosa 10 kali diajakan sholat terdaik. Insya Allah malaikat papang ijung-ajungan. Terus kaciri babaturan dicarekan. Cuma tak bisa sing ingat orang teh kewajiban ti Allah nepikeun hukum Allah. Hari mere hidayah jeung rusdu taufik mah eueuh hak prerogatif keur urang. Hidayah mah ti Allah. Jadi nurutna ku Allah kunaon budak teh nurut ka aing. Di papatahan teh dikeun bisa. Sakitu kurang kumaha jentre. Gusti abdi teh bab dibere santri teh nu belat kieu teh. Ya teh moal salah abdi loba dosa mata Gusti mere santri nu bono ka abdi ngarah ripuh abdi teh. Keur nebus dosa anu teu katobatan teh eta. Kitu Kang mata ceurik. Kiai nu marifat makang peuting telitedek sare kunaon yang cerikan dosa diri bisi tenepi ka ana hate jalma anu narima ka santri moal ngaji 2 tahun deh aing utapakna sia teh kalau ulah anggap aing anu terekeun anu kurang nape ilmu sehingga nu ngaraji terekeun bener ya teh lakuna kok ngaji mah getol lain salah nu ngaji lain bodoh nu ngaji. Dosa kuring nu loba jadi hijab karena berkah ilmu lu datang ke santri. Tah eta kan ari guru nu makrifat nu guru mursyid. Nama tak guru mursyid mah teu ngarasa leuwih alus daripada santri. Teu susah santri minta hampura. Naon sababna guru mursyid mah memeh muka pasantren ge geus ikrar ka Allah Gusti abdi rek ngembarkeun ilmu Gusti di dieu. Lamun aya santri nu ngaji ka abdi nyieun dosa ka abdi ku abdi dihampura ikrar ka Gusti ayeuna keneh mata bagja jadi murid sodik guru mur teu kudu mikiran dosa ka guru da sabab Gusti ikrarkeun teh heula ngampura. Ori guru anu teu mursyid mah Kang alah boro-boro teu dipenta hampura dipenta ge ulun kalau luak cangkeng kehet sia cur mantokan sia kaluhur tong sirungan kahanap tong akaran hayang neuleukkeun aing sia jiga naon hirup teu nurut ka aing beri emosi poho ka Allah keur kamu ge ka eta mah insyaallah mumatai ku cikiih eta mah mah bersih-bersih eta mah gumrung kaleno muridna burung guruna mau jadi bener moal Kang ilmu nu teu manfaat ti guru ka santri jadi bener moal ulang ngarep-ngarep alakul kalimah dohir ti santri nu guruna teu manfaat ilmuna. Mata guru mursyid maka santri doraka teh ceurik guruna ujung ceurikan mang tobatankeun santrina. Bapana kungsi ceurik mang tobatankeun santri budak dosa budak kungsi teu kungsi syukur ari kungsi mah. Guru mursyid mah ceurik ngapeuting yang ceurikan dosa santri nu 1000 sarare ieu teh. Munajat ka Allah teh hayang sare da sieun teu dihampura dosa santri teh ku guruna pangtobatan ke matak pantes nu bangor ge di pasantren balik mah walah jadi ulama jumhur ka sabaraha doa ti guruna tentang kudu nempo di pesantrenna ngaran budak mah hese da hese di cirianana ieu pi walieun oh hese kahalangan ku kangoraan nah nongkrong di jalan bahan jadi wali nongkrong di jalan can puguh kan eta mah kahalangan ku kepemudaan ku kakongoraan geus dina nyatana balik deui hakikatna ka Allah mah ilmu nu manfaat aya husnul si orang di jalan keur lempang teh calon waliullah eta teh teu apal urang mah pan anu pi walieun mah nyekel tasbih di pangimaran Bal'am bin Ba'ura ge tukang zikir kalau dikanarakakeun ku Allah. Ulang ujub urang peda geus jadi zaman tukang nyekel tasbih di masjid. Pira aku aing teh asup ka surga. Ulah deh. Ujub nu kitu bahaya. Bahaya. Batur mah santri keur sare peuting ngadoa mapai kobongna. Doakeun kalemprah we budakna. Nu balangor anu kumaha-kumaha ge didoakeun we. Gusti ampura dosana, ilmu datang ti sim abdi sing manfaat, sing husnul khotimah hirupna, kabeh kitu didoakeun. Pindah deui. Ari urang kolotna osok ngadoakeun budak lamun katempo keur sare datang tas liar. Osok
mus ngecerpat opat datang orang paling disimutan unggul heos ini care bapak nage padahal doaan heula Kang baca kurang sabisa-bisana bisa Fatihah baca Fatihah tiupkeun tina sirah kana sukuna minta ka Allah hayang jadikeun jalma soleh jadikeun waliullah Gusti pangpurieun abdi loba dosa sugan we anak abdi nu nulungan abdi ke di hadrat Allah teh kitu kan kiai ge sarua kitu kan didoakeun nu bangor ieu teh nu bodoh ieu teh bari badur ongko Gusti da ieu teh abdi Gusti sadayana ge pibahaneun ieu teh hese diterkana mana rek jadi waliullah teh pokona mah sadayana ge sing jadi kakasih Gusti mun tiasa Gusti ieu santri sing pinter batan abdi malah sing jadi nyapaatan abdi di hadrat Gusti engke tah guru mursyid mah ngadoakeun kitu lain ka santri siap bodoh aya nu rada pinter geus reuwas jadi saingan aing ya cenah aya banyak guru mursyid gitu aya santri pinter geus reuwas sieun jadi saingan mukim deukeut aing ke teh santri jadi leungit salah geus ngadoakeun sing pinter batan abdi Gusti mun derajat kawalian sing leuwih batan abdi ieu santri nu dipepetan ku abdi bari bodoh ayeuna sanu apal geus kolot mangke pinter batan abdi malah mampu muga-muga sing leuwih pinter sing leuwih jadi kakasih Allah di hadrat Gusti nulungan abdi ke guru mursyid ngarep syafaat santrina ka matak tara babakeun ka santri tah kira-kira dipepetah ujang bahasana ge den bahasana kau duka budak saha padahal mah teu apa nggak balas ngahargaan sat naon dihargaana daek ngajina bodoh-bodoh ge anjeun teh daek ngaji bahan pinter ayeuna ngedul keneh salat diajakan ku aing kalah ngaleos ieu teh aya bahan getol ibadah teh ka ditu pan sok ayanya budak lenger keur leutik geus gede mah jadi getol ibadahna aya jalma mah Kang tiba budak terikeun bener pas boga pemajikan santri hidang urang na milu hidang deui husnul gitu Kang tong ningalina teh kiai teh kana pinter sieu mah katalar johar maklun sieu katalar api atah ieu murid aing anu aya bahan mah henteu Kang nu rek jadi waliullah mah kadang-kadang nu teu becus ngaji kadang-kadang santri nu pinter ngaji mah kalau ngajualan ilmu kekalayangan ka ditu ngadegangkeun ilmu ti guruna dibeja-bejakeun naonana kaalusan guruna lain takdim ka guru ngarah manehna dianggap hebat soreng teh cek bahasa ma'ani mah lazim faidatul khobar eta teh urang mah ngagungkeun guru ngabejakeun kahebatan guru bener timbul tina hate anu takdim ka guru aing bisa hibar bisa teh ngarah batur sarieun ieu ge santrina masalah ngarah kitu eta mah lazim faidatul khobar nu kitu mah Kang ngajual guru eta mah sarua nincak guru eta mah jangkung ladang nincak tak guru padahal manehna mah teu becusan ngaji guruna we dicaritakeun guru aing mah katalar alfiyah cor maknun disebut bae munjid lelempangan ditu nya padahal manehna mah juru miangit bisa kalogatan karena disebut hebat ku batur tong gagabah sia guruna hebat itu cenah tangtu muridna ge masalah ulah kitu Kang kade ngajual guru teu meunang Kang teu meunang kahebatan batur mah takdim lain keur nete urang lamun urang nyaritakeun kahebatan guru keur batur supaya ngahormat urang eta nincak tak guru sabenerna mah suul adab eta moal ridoeun guru Kang kuduna bener tina hate anu ikhlas ngagungkeun guru ngarah berkah tah kitu nu hebat Kang kade ulah salah niat dua deui tadi teh mustajab duhan teh dua deui walailatul idaini peutingan lebaran dua lebaran haji jeung lebaran puasa tah dina satahun teh ngan 5 peuting lailatun mustajabatun peutingan ijabah doa ari ijabah teh ta'alluqna kana 3 aya nu ta'alluq jeung waktu aya nu ta'alluq jeung tempat aya nu ta'alluq jeung tingkah teh nu ngadoa 3 waktul ijabah makanul ijabah halatul ijabah sing amot
Waktu ijabah waktu geus disebut tadi lamun peuting 5 dina setahun pangremena peutingan Jumat. Ngan cek ali dohir Jumat poe tas Kemis, ari cek ahli mah hakikat mah Jumat teh waktu hate wusul ka Allah. Mata lamun gering ripuh Senin tong mikiran Rebo jeung Kemis. Perjuangkeun dina keur ripuh gering hate supaya tajalli ka Allah, mising maot Senin ge hitung-hitung Jumat. San maot bari tajalli ka Allah dakhalal jannah. Tah kitu kan. Sulah mikiran Rebo jeung Kemis anu mah. Ari Rebo anu disebutkeun poe nahas naon? Lain Rebo Kang. Nyata nama naon? Mahjub ka Allah. Goblah ka Allah Rebo teh Kang. Sol boro-boro neangan dunya. Eta nu mahdoh ibadah ge salat bari mahjub teh inget ka Allah. Aya hargana teh ya. Harga ibadah teh saukuran elingna hatena ibadah. Lamun elingna luhur buruhanana gede, lamun elingna leutik buruhanana leutik. Tah kitu we Kang. Matak dikir teh aya 5 tingkat. Dikir ma'al ghaflah, dikir ma'al hudur, ma'al yaqtoh, dikir ma'al hudur, dikir ma'al ghaibah, dikir ma'al musyahadah. Tinggal mana nu dipake dikir. Orang sodako aya elingan ka Allah keur sodako teh? Aya eling nu mana aya teh? Taroskeun kana hate. Tuluy ini ka mana? Jarah ka pamijahan. Assalamu alayka ya Habiballah. Aya elingan teh ya? Poho ka Allahna. Ngan assalamu alayka ya Habiballah ka Allah poho ngagungkeun wali, ka Allah poho ngagungkeun wali. Musyrik kopi eta teh Kang. Matak balik ti ditu teh mun dagang payu lain berkah wali. Eta mah jurih jarian eta. Anu cicing dina walungan keur eta di dinya aya nu liwat. Matak basana ge ka ditu beda lain basa agama. Kangjeng Syekh abdi teh jauh dijuk-juk anggang di teh penek-penek jajangkungan. Molah. Marukan bisa dirayu Kangjeng Syekh teh. Gitu cek Kangjeng Syekh teh watir, Syekh teh jauh. Moal mau menang di bobodo Kangjeng Syekh. Moal Allah nyaho aing sia datang ka aing lain nuju ka Allah rek nuju dunya lian Allah keur mabur ti Allah ingkah walina ge. Tak sok diheureuyan ku sim kuring. Tadi jarah ka makom wali panggih teu. Naon ajengan nyebut panggih apa panggih teu. Kumaha cenah panggih rohani urang jeung rohani wali papanggih teu. Artina naon? Ari waliullah ahli wusul urang datang tujuan wusul eta panggih rohanina kan. Kitu disebut panggih teh. Tepung di mana? Di nama makom wusul. Orang teh datang kadinya ngalap berkah tina kaagungan waliullah sabab makhluk nu diagungkeun ku Allah tina takdim ka kakasih Gusti paparin barokah abdi naon ibadah usul ka lamun abdi dagang maju muga-muga hasil tina dagang dipake modal pikeun ngahasilkeun ibadah usul ka Allah. Cek basa sederhana mah dagang maju duitnya pakai modal milari ridho Allah gitu. Ori kitu panek jejangkungan bari teu nyaho ilmuna. Tak kemari keur pangaosan malam Sabtu di pamijahan careuring turunan si Abdul Muhi. Mata geus kasohor datang ka taya ajengan nu sok ngalewehan turunan si Abdul Muhi. Careuring Kang anu di dinya dibahas tina bab turunan. Di Cianjur aya nu usul kumaha cenah kiai ieu aya bahasa kieu cenah ari turunan Rasul mah mising doraka ge dijamin asup ka surga. Teulah make ditanyakeun asa kurang adil ieu cenah. Aing mah kena lain turunan Rasul cenah. Kumaha cik cenah kiai ieu teh? Bisim guring dijawab langsung. Ya kiai jawab sementara bener. Geuling cenah bener. Ngan kudu dilogatan heula turunan itu namun bahasana tadi pan turunan Rasul. Turunan teh logatna ahli di dieu teh. Lain turunan anak teh kelahiran di desa lain sing cekan.
Ya masa asal aya akte kelahiran turunan Rasul ari geuning ki Kanaan. Nah akte turunan Nabi Nuh. Kalau kamu maut kufur dijawab ku Allah, laisa min ahli. Ki Kanaan disauran ku Nabi Nuh bari ngaleungis lalangsa da ka budak hayang salamet puluh-puluh gelo ge urang. Ya bunayyar kamana Kanaan hayu jeung bapa naik parahu dunya rek dikerem ieu teh. Moal bapak tu aya gunung sarta tangkal kaina luhur kadinya abdi macet. Eta teh nentang ngaranna. Murid nentang ka guru Kanaan. Budak nentang ka indung bapa kan. Ari bapak waliullah, ari budakna teu nuturkeun perjalanan waliullah. Ari bapana nawahidkeun Allah, ari anakna musyrik ka Allah. Kanaan lain, Kanaan laisa min ahli. Mising turunan akte kelahiran ge di hadrat Allah mal bisa jadi ahli ngariung. Tah kitu jawab cing teh bejaan habaib karunya euy cing teh. Kalau turunan dijual we unggul. Mata anu nganggit Jamul Mukni sasauran tong agul keturunan. Mulia teh lamun nuturkeun perjalananana. Teu nuturkeun mah laisa min ahli mal bisa ngariung ke di hadrat Allah. Mending keneh lain turunan. Urang mah turunan tukang macul bari bodoh bapak teh. Wali lain-lain salat ge lah ruku ge can bener. Balas bodoh. Tapi urang nuturkeun perjalanan waliullah. Tapi urang nuturkeun perjalanan para utusan Allah sehingga ilmu ti para rasul turun ka urang, ilmu ti wali turun ka urang. Ahli wali, ahli rasul. Isukan ngariung sanajan lain nasab oge Kang. Disebutna katurunan ilmu jeung amal. Ta eta bahasa turunan teh lain turunan na akte cing teh penting eta mah. Jadi akang tong nalang sapedah lain turunan wali. Turunan wali ge teu nuturkeun mah dicoret di hadrat Allah. Laisa min ahli ge. Curi kok turun si Abdul Muhyiddin. Aduh aing cenah paur anu dicoret we ieu teh. Cori kali angus. Nu matak gua cenah jangan lain mah ngaji ka dieu, matakun bapak sasihan ka pamijahan ka ditu. Masalah jarah cing teh. Teu dicaram cung jarah ka makam waliullah. Sing kuring deket makam waliullah, aos kamari. Cok geura jarah ka ditu. Ngan leuwih penting jarah teh rohani jeung rohani. Papangi teu? Kumaha cara papangina? Urang ngaos elmuna kan. Waliullah jadi wali teh peda salat 24 rakaat, urang 24 rakaat geuning lain wali urang mah. Si orang beda, hari itu mah 4 rakaat usul, hari urang mah mahjub dah eta. Nu matak ngaji ilmu tajalli, ngaji ilmu usul, ngaji ilmu waliullah. Teu kudu jarah ka ditu ge, unggal ngaji ge panggih jeung rohani waliullah urang. Lamun kudu ngalut kabeh ieu ka pamijahan. Alah ripuh ongkos lagi sabaraha. Komo sok mabok mah. Geus utah ugar di jalan. Kadang-kadang balik ngaran. Ngaos we Kang. Lamun ilmu wali dibahas dina hiji pangajian sesuai jeung maksud tujuan waliullah, rohani wali hadir di tempat ka. Hitung-hitung papangi jeung Ibnu Athaillah sabulan sekali. Hitung-hitung papangi jeung rohani nasa jeung Abu Yahya Zakaria Ansori sabulan sekali. Matak di garmen Pak Haji Amo de ditu nawar garmen ulah sabulan sekali eta mah lila teuing 2 minggu sekali sih 2 minggu sekali hayang papanggih remen aing teh jeung saha jeung waliullah. Ari ilmu wali mah berkah Kang, waliullah mah segala berkah. Ilmuna berkah jadi tiis kana hate. Tuh. Jadi jarah teh naon? Nepungkeun rohani jeung rohani. Datang ka ditu babacaan bari make ilmu wali. Naon? Wusul ka Allah. Eta papanggih jeung rohanina Kang. Lain ngajale gedek, aing Syekh Abdul Muhyi lain kitu. Abdi cenah sare ngimpi papanggih. Lah can pugu jin eta mah. Anu tina sisi eta loba makam geuning di sisi di dinya. Murukan loba jinan di dinya. Urang sare kodrat aing Syekh Abdul Muhyi make ikat barang bang seplak. Kumaha cing teh nanyana tadi? Hayang naon sia ka dieu? Hayang beunghar aing. Oh cenah geus ku aing dibeungharkeun. Aduh aing untung euy panggih jeung wali. Lain kitu panggih jeung wali teh. Urang sok babacaan
hadiah ke Kangjeng Rasul terus ka Kangjeng Syabul Muhyi osok tah bari maca eta niat ibadah dina maca eta teh hate wusul ka Allah eta rohani wali panggih jeung wali di mana papanggihna jeung waliullah lain di dunia di dieu dina makom wusul rohani wusul urang wusul di mana makom wasilin tepung di dinya kan matak para waliullah sok berkumpul dina makomna Ari dulu ari dohirna mah aya nu geus dikubur, aya di dunia kene, tapi rohanina bertemu di Mustawad, bertemu di Jabarut, bertemu di Awadna. Jeung saha? Jeung waliul. Artina urang nepi ka Awadna, waliullah di Awadna papanggih tadi ditu. Sok aya beureun aya wartosna na Mi'raj papanggih Kangjeng Nabi Muhammad jeung Nabi Musa aya. Ya papanggih. Aya nu nanyakeun ajengan kumaha bisa papanggihnya cenah. Pan rohanina. Kangjeng Rasul ge Isra di alam misal. Ari rohani ari waliullah jeung para nabiullah, para utusan Allah teh tos marangot. Berarti aya di alam rohani. Nah, keur waktu Isra panggih jeung para nabiullah, Mi'raj panggih jeung wali. Mi'rajna teh kakara ti mulki ka malakut, panggih jeung para nabiullah, para utusan Allah. Wah balik cenah. Cenah ka Allah balik deui. Moal kuateun 50 cek Nabi Musa. Ini deui ka ditu Gusti kurangan kos dicamat ke presiden papanggih urang balik deui cenah moal kuateun waduh eta geus ngabayangkeun pulang anting antara Allah jeung Nabi Musa ti sakumaha kaepianna kan naon cing di dinya tadani jeung tadali eta teh arti teh itu arti mah wallahu alam seseteuing nu penting mah percaya ngabenerkeun kana Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa kaifiyatuhu mah wallahu alam teu bisa ngan guru mikir tahun hareup aing ulah wallahu alam ya ngan guru kira-kira bisa ngaguruan urang supaya bener nakwil bahasa nu tadi bolak-balik antara Musa jeung Allah minta dikurangan salat tadali jeung tadani tawil manana dibedah ieu dikaluarkeun manana dibersihan takwil piraku aya hate Rasul kotor lain kitu Kang maksudna dibawa ka cai jam-jam ku Jibril jeung Mikail dibelek ditangkarakeun kitu lin eta mah bahasa dohir Kang manana mah takwil ulah kitu engke baskal atau aya malaikat ahli bedah gitu kan. Waduh aya teh kumaha makna-na Kang kade dikumah ku cai jam-jam manya ari cai jam-jam cai hisi ujung riata kabur rek dikumah ku cai jam-jam ku cai hisi bisa teh perkara maknawi dikumah ku bangsa hisi moal bisa mun tai kotok bener dikumah iya maka kotor hate ujub ria takabur ingat ka makhluk manya aya Rasul aya kotor ku ujub kapaham teu naon bahasa kotor atuh Kang di dieu cai jam-jam ilmu nape ari ilmu nape teh ilmu makrifat terus diasupan nur hikmah naon nur hikmah teh ilmu wusul ka Allah usulna Rasul makrifat na hate Rasul nutupan kamanusaan Rasul kan tah gitu nu disebut kotor di Rasul mah kamanusaan kotor teh sabab ari kamanusaan mah iya bangsa mulki lamun urang ingat ka sawah hate kotor ku gambar sawah lamun urang ingat ka leuweung hate kotor ku gambar leuweung gambar muni sagala gambar duit asup ka dieu kana hate kotor bahasana ari ka Rasul mah teu jadi kotor naon sababna Rasul mah dina makom inget ka makhluk teh bareng jeung tajalli ka Allah ari urang inget ka makhluk poho ka Allah nya jadi kotor eta mah jadi ngotoranana teu bisa ngotoran naon sababna aya nu ngabersihan bersih ku tajalli ka Allah nu kotor teu bisa ngotoran sok kotor di senter terus ku cai kotor teh datang ge teu metak jadi kotor Rasul mah inget kana alamul mulki ka dieu ge boga kamanusaan nganu teu ngurangan pangkat karo sulan jadi teu kotor kumaha atuh bahasana Kang sifat kamanusaan Rasul memeh Isra ku Allah ditutupan ku makrifat Rasul jeung ku musyahadah manah Rasul eta nakwilna lamun teu paham kana basa nu bieu wa kaifiyatuhu wallahu alam loba wallahu alam ya pasti Isra Mi'raj mah kan
naon sama anu teu katepi ku akal anu jalma teu paham. Lamun geus ngaji ilmu hakikat kakara paham. Mata keder yang ori mere judul Isra Mi'raj, ori ngaji tauhid tong jero teuing lieur pan. Teu ka jero mah ngarti Isra Mi'raj teh Kang. Sabab Isra Mi'raj mah daerah ma'nawiyah. Keur lamun nanyakeun Kangjeng Rasul waktu Isra ieu geus di hadrat Allah encan, jawab geus di hadrat Allah. Kunaon atuh make naik? Makom bako. Ari makom bako mah ka Allah tajali ka makhluk ingat. Di mana Mi'raj leungit, naik teh bahasana ngaleungitkeun ingetan ka makhluk teh eta teh naik disebutna teh Mi'raj kan. Lain hiber awakna ka luhur. Kos Apollo salah ngamanana. Ari luhur ka Allah luhur isi mah salah nempatkeun bahasa kudu ditakwil. Mun teu ditakwil jadi kafir mujasimah. Lain kalah ka anyar-anyar iman, rusak iman ladang rojaban teh kal tuntun. Nauzubillahi min. Pirah ku teu kagambar ieu nu tadi ilmu teh. Aya ilmu nu nemrak, aya ilmu anu nyumput. Tah lu matak disumput-sumput ge eta ilmu teh tah karana naon bisi jadi fitnah. Hiji guruna teu idin anu jadi fitnah teh atawa guruna idin ngan akalna nu ngadengikeun nu teu sesuai jeung bahasa guru. Jadi teu kapaham. Tah kitu kan nu teu hayang usul dibere ilmu usul tah eta anu salama. Matak jalma nu teu hayang usul mah teu kudu dijelaskeun usul. Da ieu mah bahasana ge keur nu haroyong ibadah majub ngan geus hayang usul ta eta nu matak di awal kitab ya Hitobul Muridin. Mituturan jalma nu hayang usul ka nu teu hayang usul mah terserah teu ngaji ge teu kudu naon-naon. Tanggung we majub nepi ka maut ka hadrat Allah ka ditu. Iraha usulna ka Allah. Tah gitu kan. Wa zalika anna ahlallahi yudrikuna wujudallahi. Kunaon atuh cenah bahasana waliullah teh nepi ka ararana kitu. Ceuk halaj mobil jubati ilallah. Awana naon jeung jubah kecuali Allah. Kunaon tah? Eta teh yudrikuna wujudallahi fil asya. Hatena tajalli ka Allah, ningali ka Allah. Ka mana ningalina? Ka sajeroeunana jubah. Ka sajeroeun makhluk. Ieu jubah teh jirim. Sok urang papai bisi teu apal jerona. Lain jero jubah awak halaj lain. Awak halaj mah jero hisi, ieu mah jero maknawi. Nu disebut jero maknawi teh mana? Jubah teh jirim disusun tina johar pirid. Johar pirid disusun tina johar hayuli. Ari ayana johar hayuli tina lauhun nafsil juz'iyah. Lauhun nafsil juz'iyah dohirna ti mana? Ti lauhil mahfud. Ari lauhil mahfud dohir ti mana? Ti kodomu brom. Ari kodomu brom teh hadrat Allah. Tah lamun nempo ka jero kadinya kana johar pirid lauhun nafsil juz'iyah nepi ka kodomu brom Allah nu kasaksi teh lain jubah. Tah kitu kan. Jadi waktu panon ningali jubah hatena ki halaj ningali ka hadrat Allah matak mafil jubati ilallah fina dorfiyah ma'nawiyah. Sim kuring ngobrol jeung Kiai Mabrur sarjana hukum dosen tafsir IAIN waktu saya keneh al-maghfur lah pimpinan pesantren Kiara Kuda Ciawi yuswana tos 75 tahun dosen tafsir di IAIN. Sim kuring ngabahas mafil jubati ilallah. Dan ditugas ku anjeunna sina ngabahas ilmu tauhid di pesantrenna para kiai nu datangna. Cantos ngaos penak sareng anjeunna. Patepan nyauran ager-ageng cenah ka bumi kitu nyauranna speaker. Si orang teh hayang papangi bermata empat. Ajengan di mana cenah ilmu kitu eta tadi ngabahas? Wah, sok bejakeun cenah. Aya kitab sok diaos, kitab naon cenah? Jami'ul Mughni. Pak kusim kuring teh. Cenah isuk mah cenah ka dieu cenah nya. Tanah pasiekeun dibuka teh. Pada aya dina judul Jismul Insan Kulluhu Syirkun Khafiyun. Walah kitab teh judul lagi geus hebat euy cenah.
Tah ari nu teu a priori mah Kang, sarjana hukum ahli tafsir ge paham kana Jamil Mukni. Nah, santri nu kakar diajar ke heula aing mah ieu cenah. Khalaqu Adama ala siratihi balika Allah teu ka Adam teu ka harti aing cenah. Aya katerangan wa ini tukida min fi'lillahi qadimatani. Santri nu diajar ke heula aing mah cenah aya Pak Jawab beuti buang euy. Di mana aya insartiah mah Pak Jawab cara dibuang di mana ge cenah. Itu santri diajar sam takabur asa pinter manehna. Batur mah geus nalip-lip kitab sakoras ge encan manehna mah. Geus aya pinter, geus ngarasa pinter pesan batan muslim. Tapi nu pinter dosen tafsir di IAIN sarjana hukum. Halah, tah ieu jalma pinter kan. Kakara manggi kitabna. Dibuka deui di dinya teh. Suhudun nafsi dan pun fayajibul istighfar. Alah cenah euy kitab teh ieu mah. Kus gogodag gua buka deui. Dibuka deui. Nah, oh iya nya kan. Mohon sing. Tah ayeuna mah Bapak geus bisa nerka ka ajengan teh. Ngaji kitab ieu teh lain 1 tahun 2 tahun. Naon sababna cing Pak? Teh cenah ngobrolna geus kos kitab ieu euy cenah. Tah kitu jawabna kan. Jadi ma fil jubati ilallah cek abdi mah Pak fi dorfiyah ma'nawiyah. Lamun fi dorfiyah hisi jadi mutajilah cing. Wah, tah bapak ge kungsi dites ku Hamka bari teh cenah. Pan ahli tafsir. Aring mah santreuna teh di Hamka di ditu, belajar tafsirna teh mata kaina jadi dosen tafsir teh kan. Ditanya cenah, "Mafil jubati ilallah?" pertanyaan. Langsung cek manehna jawaban Kiai Mabrur. Tafsil. Jawab. Kaiji tafsilna. Lamun fi dorfiyah ma'nawiyah ki halaj waliyullah anu keur dinama komparku ba'dal jam'i. Lamun fi dorfiyah hisiyah ki halaj jalma anu sasar seperti paham wahdatul wujud. Ditompo teh nilai 8,88. Cegahnya ngartieun ge Hamka ge mah. Tah kitu Kang, ieu ngariwayat je supaya orang lebih mantep ulah ragu daya nu nyalahkeun batur nu Kang. Nah, jadi nu matak nyebut mafil jubati ilallah teh karena saking tajallina ka Allah. Tina sabab niang meunang ilmu anu nyumput teh pas dibukakeun teh aneh jalma anu tara manggih mah nyangka sasar da ahli dohir mah ngamanana teh ucapan dohirna eta ahli dohir cek pamajikan teh anterkeun we Kang aing kieu mah heuh geus dianterkeun tah eta ucapan dohir batur mah lain Kang abdi anterkeun nyerieun euy pamajikan aing teh tah eta anu teu ngamanan dohirul kalam mah panari nu ngamanan dohirul kalam mah Kang anterkeun abdi Kang mumpung aya kana bapak heuh sok atuh bentelan baju tah geus urang anterkeun belegug eta teh lalaki belegug eta teh nu pinter mah kitu ningali kana hakikatul mawjudat lain hayang dianterkeun lisanul halna obrolanna abdi anterkeun padahal nyata anu ka kuping mah maknana naon abdi teh nyeri pisan ku ucapan akang teh kuduna kumaha menta diham panganterkeun ngahampura aya menta dihampura we sugan teh nyeri eta lalaki pinter gitu ngan bisa ningali hakikatul mawjudat bisa ningali lisanul hal mun lalaki belegug geus ku aing dianterkeun pamajikan ku asia mah 3 aing sanggup isu kemenang insyaallah ceurik ku goleran pamajikan teh Kang dasar boga salaki belegug teh mataku ulah boga salaki bodoh hakikat ribu tah gitu saking musyahadah ka Allah ay qiyamahu biha wa dhuhrahu tegasna ningali jumenengna Allah dina eta perkara ningali yen Allah taala bisa kasaksi ku sirna sabada panon ningali kana eta perkara tak kitu Kang bahasa jeroeun brai teh urang teh ningali jalma keur leumpang sasaurang nu ningali teh da kana jirim pan ari hate ka mana eta jalma makhluk Allah ari makhluk Allah hirup teh nu hirup mah Allah makhluk Allah mah maot hirup so teh peda dihirupkeun ku Allah
Nu boga hirup nu aya di makhluk teh Allah. Teu hirup tapi leumpang. Kumaha cing teh kadurang? Ieu teh leumpang teh karana Allah ngagerakeun leumpang. Tah. Teu bisa leumpang sorangan, Allah anu ngagerakeun leumpang. Ari usik anu aya dina awak asar afal ngagerakeunana eta awak afal Allah. Kawasa Allah ngagerakeun leumpang eta jalma berarti aya kudrat ti Allah. Bisa kawasa mampu kaduga kana ngagerakeun eta makhluk berarti kudrat. Di mana kudrat teh sifat. Tah eta geus ningali sifat kan. Geus ningali sifat kumaha? Ari sifat di mana? Sifat tarangancik dina sifat. Sifat mah ngancik dina dat. Aya bodas ngagogoler teu nerap dina naon? Aya anu bodas teh kopeah, datiahna kopeah ngan rupana bodas. Sifat kudrat ngancik di dat Allah, mau ngancik dina sifat kan? Maka ditekadkeun Allah teh dat nu ngagerakeun jalma leumpang. Ta eta tina sabab panon ningali jalma leumpang hate bisa tajalli kana afal Allah, kana sifat Allah. Eta duhuru fi kulli syai'in teh Kang. Dohir di sajeroeun makhluk. Bisa nakwil kitu? Bisa. Lamun ngaji hikam teu bisa nakwil kitu. Ulah diartikeun dohirul kalam bisi jadi mu'tazilah engkena. Mending kene ditanya ku santri teu bisa ngajawab mah wallahu a'lam. Salamat maca al-wali wallahu a'lam. Lumun nyanyahoanan engke nerangkeun salah bahaya Kang kena. Kudu sanggup ditanya, mun sanggup nerangkeun dina ilmu hakikat kudu sanggup ditanya. Ngaran musyahadah sir diijah nyaksi kana rudat Allah. Bakal datang pertanyaan, naon ngaran sir? Hate nu pangjerona. Ari ijah teh ajengan di mana? Saberitun mustawan. So, tanya ke naon deui? Ari kitu mah, ari sir teh naon? Teu nyaho, aduh. Engke ditanyakeun deui, ari ijah teh naon? Teu bisa ngajawab. Mending wallahu alam kan daripada teu bisa ngajawab. Ke kapangi bodona wallahu alam. Geuwat teh dengan guru nu bisa nerangkeun bahasa anu tadi mustawan jeung sir. Maka Kang tah gitu. Ya ilmu maknun disebutna, ilmu nu teu kapanggih ku batur. Orang-orang tertentu anu bisa kadinya saha para waliullah, nu bisa nepi kadinya teh Kang. Wa tuhurahu fiha wa hadhihi ghayatuma yamlikuna wallahu a'lam bishawab.